leres ai kudu bisa nerus bumi hartina teh kudu bisa neleman kumaha rasana jadi rahayat kalayan kumaha kahayangna rahayat pikeun urang salaku ais pangampi katiluna napak sancang artina teh napak dina sakabeh golongan sanajan anjeun panginitan tina golongan itu ieu sanajan tina warna koneng hejo beureum jeung sajabana tapi lamun geus jadi pamimpin culkeun baju kapartean culkeun baju warna culkeun baju golongan tapi bubulikiran pikeun nagara jeung bangsa pake hiji keur rahayat jeung bangsa da lolobana ais pangampih atawa pamimpin loba digebrus kulakuna tigubraku akhlakna kulantaran manehna teh nyatana mentingkeun dirina pribadi jeung konco-koncona teu saeutik pamimpin anu sasatna mentingkeun ngakaya diri pribadi laras tanu kitu teh bakana teh tamiang meulit kabitis malika jirim rasana doraka luar biasa anu tungtungna naon ruksak negara ruksak bangsa bae dituna manehna pi narakaeun leres kitu timbal tah naon pangna eyang bet nyarita kitu sabab luyu jeung karasa karandapan ku eyang teh tadi salaku raja di negara komo beri jeung anjeun teh salaku ais pangampih anu bakal teruskeun regenerasina eyang timbalan sok pepekan ti ayeuna kotek tak pangabisa ti kiwari anu sasatna pikeun tungkeun nagara jeung bangsa sing jadi budak angon pamimpin teh maksudna budak angon kumaha budak angon kumaha budak teh abid tukang ngabdi ai angon teh nyaeta anu geus ngangon hatena ngangon hawa nafsuna Nur Muhammad dina diri nyaeta sidik tablek anak tur patona gedurkeun dina lebah eta rahayat ayeuna geus kritis rahayat ayeuna geus kebutuh kana janji tapi hayang bukti anu nyata kudu pok pek prak pok omong pek pikiran prak pigawe rahayat ngabutuhkeun saperti kitu sok buktikeun kumaneh malah yang sahadis tuh si sarang gitu ngadenge ceritaan juragan Abiasa bapak cek akang pandangan akang kumata mapatahan calon pipamingpineun terus asa leutik hate aing mah maka leutik hate kumaha akang leutik hatena kumaha tah heueuh ngudag kena pengalaman nu katukangna ya yen dirasa-rasa ku aing ku jelema bodoh asa anggar we aing mah sangsara gini rek pamimpin mana rek pamimpin itu ieu oge anggar we aing mah teu ngakal mah moal ngakeul itu teh mah tuh bener sok pikir komo dina mangsa kamari keur covid ya mah tak covid wah kudu cicing di imah da sidik can aya ubarna di puseur aya bantuan sosial sembako jeung sajabana jang rahayat sajumlah sembako teh pikeun ngurangan beban rahayat zaman harita tapi angere teu nepi ka aing nepi na mah kadulurna we jeung barayana gegedena dihakan ku manehna meureun heueuh badak aing teu percaya lah jeung pamimpin teu waduk ke oge jadi krisis kepercayaan komo dina TV geuning talk show deh si A ngomongkeun demi negara demi bangsa aku akan membela lemah cai kula lemah cai kuring bakal dibela toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun keselamatan negara jeung bangsa dina TV tempas kudu lain ngomongkeun ieu numutkeun teori ini pakarnya begini balas deui ku si C menumurkan agama ini dan sebagainya kita harus bertoleransi itu iya debat pasya di sejabana
aing mah nampeun ati bida teu ngarti nya daerah hayat mah teu kira da butuh oge meureun imah pageuh beuteung seubeuh murah sandang murah saning bener nya bener sok keamanan terjamin minyak keterekelan ayeuna bensin beuki naik keteyap teu karasa geus gede di bensin teh heueuh nyonyo mahal itu ieuna dina TV teh gandeng hogak di sajabana rarageg anjing teh naon isli kasar disebutkeun anjing anjing teh satonan nu digandeng naon anjing bieu hah ulah disebutkeun anjing kasar eta teh nah kasar lebah manana dia disebutkeun anjing akang apa apan di sunama aya panganteur basa blegug kantor bahasa kumaha sia mah panganteur basa teh seperti dahar dahar rot nginum gek biuk nya kelepus udud bener berebet lupat celok nginjem ngecelok bisa anu kasinggung kakak cek dewek tadi dina TV gandeng hoghak si A ngomongkeun ieu si B ngomongkeun itu si C ngomongkeun kitu aing teu ngarti salah kurahayat ngan kulantaran ku dewek ditambahan meuni rarageg anjing teh ai rageg keur naon anjing da aing mah ka anjing salah naon kasar naon ai dewek bisa anu kasinggung kasinggung paduli teuing tong buyung ieu kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing dan akang pada newak diduruk ke kurang dia akang teh aing diduruk bikeun we kai loba keneh nyieun deui we cok logika lah nah meuni selagi al-Basyah loba boleh berbicara vokal asal demokratis jeung pancasilais ame dilindungi undang ulah syoteh ngayakeun tindakan anarkis ngeruksak pangwangunan nah aing masalah ngomong gitu berage nyarita apa demokrasi pennya tadi geus ngomong yen masyarakat geus kritis ya bener kan menya aing teh loba dipengkek berage ngomong da mabunghang ingat tadi mas gitu teh ingat tadi marasker ngana teu ngomong pedak teh oge pokoknya mah aing mah anggar hirup-hirup aing hirup age lah anggar teu bisa nyatu mah anggar kudu usaha teu kitu mah anggar dileuyak aing mah untung aya Bahnon jeung Bos Agan acan dipadidin gober acan dipadidin gober di Subang pada sekolah eta teh lanceuk dewek eta can di panganten aing teh dalang panganten teh euy eta teh dalang Saul gitu keun bae akang jadi pangantenna geuning teh alah gitu leuh pangantenna jang saha tulis lain meuni amit-amit caritaan si cepotnya diturutan teuing kalau kita abong kena tina ngaran oge geus ngejieun totonde sastra jingga sastra tulisan jingga beureum ibarat tulisan beureum dina rapot dah matak minus kalakuanna teh da geuning kitu ngagurung nafsu we cek Jawa mah cenah cek urang Jawa copet teh tina cupet harina teh ponok pikiranana nya heuh menyikapi hiji fenomena tidak akan langsung aya solusina tapi kudu ditek-tek nepi ka bengek ieu mah tuh aya masalah saeutik amak aya pasal sakitu baeud cenah mah padahal pan urang mah kan bae masalah pamimpin kitu ieu mah nya nu penting mah cing inget pashadu ala angpusakum saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian matur bena oge jeung di teu kabeh pamimpin kitu nya terus ibarat kieu 10 jelema bener katumpangan oknum hiji nu 10 bakal ka bawah goreng da alam oge geus nyaritakeun geuning Bapak tani melak peuteuy teh jeung hileutna tapi di mana peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileut di jero peuteuy di mana jalanna cacak peuteuy barang anu leutik komo ieu negara nya sedangkan urang selaku warga negara
sing boga rasa tanggung jawab dina diri sanajan pangkat TRT acan tapi pikeun ngamumule nagara jeung bangsa eta geus jadi kewajiban win sing urang teh yang boga rasa ieu ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene nya tuh barangan ku agama teh mikiran batur hirup oge nah datang kadunya sorangan datang kadunya buligir balik buligir lako jitu munafroda ngaliging sing teu sana teu keluarga teu mentalo di bohan oge pan kudu hirup nya dah aing bisa nyata kitunya aing pangaruh kopea atuh bisa jadi kan daya kopea teh geus 5 juta usaha kudu gelo aing lah kana teh oge di dieu deui aing ngopi sareng Papa Hengki yeuh saha eta gandeng isin we nu pun anak nu nah tusina ka dieu syawio kitu Arjuna leres kaula nu tah balik deui kana pokona naha eyang bet nyarita kitu sidik enya anjeun teh nyaeta calon ais pangampih nagara leres malah hak waris negara Astina lintang ti Pandawa leres ngan eyang teh tadi dina mangsa isuk-isuk sareng sena subuh leres kadatangan Bima anu karek balik ti negara Astina nagih janji negara Astina waduh kakang Bima parantos rawuh geus tadi uluh kumaha tuh nu hasil tina nagihna teh heug teh cenah rek dibikeun negara Astina tapi wayahna menta supaya pangbabadkeun heula alas amar pikeun pitempateun Kurawa uluh di mana eta teh lebah kaleureun ieu tempat waduh upami eta leuweung amar teh leuweung gonggong sima gonggong leuweung sangat tempatna jin setan barakasakan ya bener tempat onomnya tempat pocong mumun hungkul dirinya melejang kadele nya lamun kitu carana cilaka atuh eyang cilaka kaulah bakal nyusul ka itu hariwang kakang Bima bisi dirogahala sanggup gitu korban diri sanggem kaulah bener imalan sudi mati suka peraya sokomo bari jeung kalanceuk ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering saling ubaran saling alingakeun bener nya eta sangatna leuweung bujeng hingga manusia aya manuk di tetangga leuweung ngaliwat ka tempat-tempatan murag sapada harita teu keueung mani cacak manuk sawios manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna rek akal kaula ayana ya Juragan Bima cina kaleuweung amar alah disangka tadinya leuweung angker deui heuh tembujeng hingga kitu aing keur ngadulang layangan lang layangan keur di luhur tarik teuing ka itu kaleuweung amar sawaek sabada harita heuh pada ngait kana kardu aing bener sangam kaulan kalayan kaulan nyuhunkeun doana we ti salira muga-muga aya dina ginanjar kawilujengan baik aya kitu moal diwartosan ka Ibu Kunti nali barata bilih kumahona bilih kaganggu oge bulan maduna kakang kontea kakang Semar kula wayahna sarangan kaula imanga rampung dawuh tutas pengandika ketika skantun pinarahamid iya bra
Lugay ni raya lu mundur wiwit ti milayang rana. Lugay ni raya lu mundur wiwit ti milayang rana. Nah, dugi ka diantep kitu nun. Naon teh? Tuang putung miang nyatana ka alas amr. Ai kitu, palang siang bilih kaituna nun. Kana mian atuda seueurna jurig setan barakasakan di tempat. Nah, Kakang Semar teh kaula teh tilas raja di negara Astina baheula nyaho kana petak wilayah aset-aset negara jeung sajabana. Ai kitu memang angker jin sakti setan kumawasa ngan moal leuwih mulia tibatan manusia. Memang angker nama memang aya patunggu-patungguna nu jaga jeung sajabana. Laras. Tapi naon sababna? Nah, sabab jadinya teh aya cadangan devisa negara Astina. Ngan kuncina teuing disaha. Nya eta mah papanggih-panggih ajang we mun panggih keur si ujang. Ngan kaula teh pernah ningali hiji surat laras dina surat eta nyaritakeun alas warna merta ali merta teh alas amr kutarungu jeung mertani laras dina tulisan surat teh aya tanda tangan ngan kaula ge rasa reuas kitu naon ayat tekenan nyata dina tekenan teh ayat tekenan Semar. Nah teh da Semar teh sanes kaula hungkul ieu mah kaula mah jadi Semar ieu nah Semar. Nah ieu agan aya Semar dalang andrian eta mah Semar dalang andrian we mah nya Semar dalang ari Semar panganten dipercaya teuing atuh nur eta mah ngan asana mah kitu kaula teh ngan wayahna we kaula percaya ka sampean pangapingkeun Arjuna pangapingkeun Bima nyaeta anu keur ngababat alas amr sangkan bisa aya dina kawaluyaan mudah-mudahan mugia we atuh salamet sadaya kamana barudak cing hayang panggih heula kaula. Sae. Jang Kakang ilaing ka dari kitu. Gerak unjukan urang miang ka alas amr. Akang. Euy, Akang di sahur tuh. Akang di sahur. Saha dagang sayur? Akang di piurang kalebat aya izin. Dititah ka jero nya euy. Heeh. Alah rek nganter dunungan dedek miang ka alas amr dulu. Mun asa kurang ruas teh aing. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wes. Sager hibar kulan. Kumaha samulihna? Mujeuh. Lain kita tadi satetu asup ka dieu teh. Biasa we aya nu sirik kulan. Aya nu geuleuh ka abi. Aya nu ngajudesan ka abi. Lain judes ya mah bisa tumpah-tumpah. Naon ieu Bapak? Da abi mah ngomongkeun nu geuleuh ka abi. Bapak geuleuh ka abi? Heuh lain aing mah. Pan bieu konteks pertanyaan nyataan ge. Pan naha leutik tadi ka jero teu si lain bieu anu geuleuh. Meureun mana kitu ge nuduhkeun ka aing.
tong rumasyaan tong baperan teu teh Sikolot. di aya nu geuleuh ka maneh sumuhun bulan urang mana tetapi di Ciduhanna mokot di Baledog kaliwat ka aing sia mah wayahna we atuh da manusia mah teu leupas nu mika resep jeung nu mika ngewa nya kitu mudah-mudahan we eta jalmi nu geuleuh kami teh sing citruk teu amin jang naon bapak meni tong kitu sia teh kakolot doraka nek bapak mah kabatur geuleuh nya naon leuy teh urang unjukan heula nya sacan init nya penyerangan juragan Arjuna ka alas mertani juragan Bima geus leuwih ti heula Sidawala mana pali ditu keur nya Om Muncang jeung Ludo nya nah make jeung Ludo biasa we sabatangan jeung barudak nya gerawan ka dieu kitu cu gerawan ka dieu sae lah Aisyah naon sikit ngorowakan ting kan tos kedeung kana jendela gila doi itu nah teh si edan yo naon yo dudungan cu ya kolot aing dibawa leuleungan turun gunung unggah gunung teh kieu we betekok heeh kuat ka jiga cana ge heeh rek teu kitu kumaha atuh sagala dihanca Nya pasir saladuang kue dina keler oge nepi ka beak betekok ieu percis we entok jaluna tong sok ka mana karep jang bisa digaplok wae ge ini marah-marah wae kalau teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes damangkulan hibat maneh dina ginanjar kawilujengan abdi nawak sayeuna teh meuni lawas ti lawas ulah meuni jag-jag wae kieu we dawala nuhun ulah nyangakeun semah pangabaktos ka unyuk papa damang-damangeun abdi semaheun abdi lahir batin kalayan hapunten abdi bili aya kecarekeun itu atawa itu ieu ayana nunjang kiwati silaing we anu ngajieun ka dewek teh jang cumidu ngolo hayang warisan engin nyaho heeh DP segala lah naonan aing mah nuhun jang sing panya lain sing gede milikna amin Pak samulina bapak ge cing sehat amin ya ulah silain mah ulah nepi ka ngadoakeun dewek setruk nah teh nu geuleuh eta mah dibahas keneh kolot teh lain kosin kolot klarifikasi itu saha nu kitu heueuh nu geuleuh ka dewek ya aya we nya atuh euy naon cenah tuh naon monya ke bapak nyembah kadunungan nyembah ka aing teu aya diajeun ku adi tuh atuh nyanggakeun semua pangabaktos konyuk Raka Prabu Cepot nuhun Yayi lingi goblok abong di jalanan tong heureuy atuh sia teh kumaha sarwana teuing lima batur aya naon teh Pak urang unjukan heula nya kadunungan nyaeta urang nyerangan juragan pangaulaan kalas amar oh saya atuh Pak bapak lingi di payun atuh sok da buru-buru bari init urang teh punten ka pengkeran atuh Pak heuh sok ya alah nguping wartos sana juragan Bima tos miang pangpayuna kulan jengkarna teh heuh juragan pangaulaan we kaleuweung amer wayahna dawala sing salamet maneh amin kulana cing tiasa ditepung lawungkeun deui diamprokeun deui nya salamet nu ngantun salamet anu dikantun sakali salamet tetap salamet mudah-mudahan we sadayana nya tiasa tepang deui permilan da pasina ge tebih ka itu teh nya teh jauh
komo bari jeung ngaliwatan sersan bajuri mah eta nu dagang kopi jeung sajabana segala aya nu dagang teh di segala nyampak Surabi Bondon aya perkedel Bondon aya nya kabeuki aing dari gitu teh akper mahasiswa akper seueur sok jarajan dirinya nya geuleuhna teh sok nawisan ka abdi geuleuhna teh oh ngerti ye 100.000 ye naon ieu teh ieu jang jajan alana teh nyungkeun lumayan jang jajan aduh naon atuh nuhun atuh katampi ku abdi aja kalau hukum kasiron weh si edan mah nah teh nyungkeun heuh bisa jeung menta dari situ teh disirik wae kolot teh nya rejeki nu kieu mah aya rejeki nah meuni ieu teh aduh meuni ngisinkeun teuing kulan meuni isin abdi nampina keun bae da keur aya ridho kulan ridho tambihan deui atuh nya si edan sia tong kitu edan geus teh nya nuhun aduh meuni ageng-ageng teuing masihan 100.000 keur aya weuh mah hampura we aduh nuhun cing kagentosan we anu langkung-langkung bulan amin utamina masing sararehat permios atuh bra assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes alah hasil jangah geus kieu mah deuleu meuli kuota aing hayang meuli main Mobile Legend bisa mah barang 100.000 tampiling cetan mau panas kaing sia amuing ayana hapunten we kelakuan pun anak nun dalin puta penta kaula mah hayang mere isin we isim abdi teh unggah ka dieu lan atuh bekelan ongko pan keur aya keur eueuh mah hampura permios itu jisim abdi oge bade jengkar bade mios jisim abdi ge bade nyerangan juragan pangaulaan bilih paratos tebih nun doakeun ku kaula cing salamet mangga nu sampurasun rampes assalamualaikum waalaikumsalam hati-hati semua kulan nun hati-hati oh sumun saya sugan terek mere ka aing deui jang butuh kolot ge leuwih butuh naon make jeung gular-gilar mata ka itu ka dieu sia teh mudah-mudahan jeung salamet sadayananya mana cing salamet kaula cing sehat cing bisa tepung deui amin bulan insyaallah abdi kapayuna bari nyanak peuteuy ka dieu peuteuy beres peuteuy muhun ayanya nya teh acan aya iya atuh mah make jeung nawarkeun pami aya ieu mah oh bener rek nya insyaallah kulan aya dupi selera resep kana donat beuki olah meser tuh itu nah aing mah mudah-mudahan we cing aya dina kasalametan kulanya da tebih rupina abdi teh nyita ngajugjug alas amar teh cenah bejana aya kena 5 jam langkung jigana kana kitu wah jeung kudu kana ojek di tata capek ka itu teh ngaliwatan nu dagang itu ieu da sarua keur usaha kaberna oge muhun nu dagang tiung dagang mainnya kabita ku tiung sia semua ku katirisanana abdi mampan sok atupan ceuli teh aneut kitu maksudna dagang Surabi dagang boba sate marangi wah rupa-rupa pan usaha nggak sok ngagupayan ka abdi tugupayan balik we saya gitu mah nya teh gitu mah permisi teh abdi
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sutra ini. Sampurasun, lampes. Dupi salira resep kana kembang mawar. Hari kitu abdi gaduh ti bosagan. Masihan teh. Nya nuju diberdayakeun ku abdi. Aya mah di Abah Yanto ongko. Dipangbantunkeun ku abdi kangge ngadekor di padepokan ulah nepi ka suung teuy kudu aya nu hejo-hejo. Nya Variasi. aya di imah maneh belak naon aya di rompok mah melak daun pulus. Atuh beureun nyeri sia teh semua na meta aya maok anu maok abdina. Nya. Mangga tuh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari kana jengkol sok kene. Sagala we ditawarkeun. Ari sia sagala ditawarkeun sok we bawa ka dieu kabeh. Kege teu burung dihakan bae. Billy yang membitos di pantrang malum tos kolot atuh da. Nya. Bisi kena kolesterol tadina. Kitu ulah. Nu. Lain ka mintul pisan ayeuna euy. Teuing karepane subuh. Stoknya terus. Kurang salat subuh ayeuna meureun. Ieu we tukeun ah. Naon tah? Naon? Bade namut artos ya abdi mah. Mun tadi kayak gitu kan ngerti geuning. Atuh ngomong ieu da sia nawarkeun. Heuh panjalana sepuh. Muni ih salira teh. Sabaraha nginjeum? Samikeun we jeung sidawala. Mun teu salah sidawala mah 20.000. 100. 100 sepuahna meni. Da ketinggal ku abdi oge. Ada 20 jeung 100. Lain ku apa kena duit we sejuri. Hidup tara gede sia tah. Ulah kitu ah. Nya, Daerah pohonna. ulah kitu geunah. Nya, samikeun we jeung sidawala mah jadi pasisirik. Nya. Atuh. Soek lain naon? Aya 50.000 kumaha ye? Wah, keun bae milik abdi sakitu panginten. Nya. Ditampi ku abdi ridho. Jazakallahu khairan kasiron. Sing kagentosan anu langkung-langkung. Amin. Kinten-kintena iraha abdi kedah ka dieu deui. Mun bisa mah salah kain oge. Ulah kitu ah silaturahmi nepi ka atuna make jeung nanyakeun sagala pek we mun aya waktu luang maka dieu we. Da moal dikunci padepokan keur maneh. Alhamdulillah atuh. Reug-reug kitu mah nanging nya kitu teh ame taya lengkah kapiceun. Maksud maneh kumaha? Mohon bade ngabantuan sesa. Naon maneh? Apan salira teh kaungan sametan ka abdi 50.000 or keke ai apa nu nginjem mah maneh mohon eta oge tah biasana nu nginjem nu boga hutang mah nah kauran boga hutang eta oge diangkeun ku abdi mung kronologisna abdi teh namu teh sabaraha terus saur salira aya 50 tina 50 ka 100 sabaraha deui 50 deui tah iraha. Nah jadi aing nu goblok hutang ieu teh. Bisi kacanak maot lain naon ieu mah. Bener. Ai. Kira teriweuh ya urusan kan. Kitu pan jelas kitu mah. Jelas kan riweuh sia teh. Kieu we tuh kieu naon? Nu 50 ka dikeun heula. Mundur. Nah, situ bagi mundur asa we sikap sakieu ge. Lain ame. Bang belas ka aing oge. Kadikeun 50. Wios eta wios sikap sakieu ge kadikeun heula. Ikeun sak teh. Wah, aing mah. Dikeun sia. Aya sepidolan. Tah, aya 100 ya. Tah teh geuning aya 100. Aing mah nuhun ah. Mun kieu mah panjelas atuh salira teh sametan ka abdi. Abdi pun nya kitu teh jika sia gelo goblok sia. Assalamualaikum mah.
ditipu kitu mah demal mere mah kayak gitu. Kudu aya ditipu. Kelakuan anak-anak Semar nepi ka amui tapi dari dokeun da aya. Salamet Arjuna. Luka ini raya lumundur wiwiti milayang kondur setengahing begawan abiasa. Salamet Arjuna Semar Bad Sasra Jingga Dawala jeung Bima. Mudah-mudahan sing kapetik hasil ka buah. Kakang Semar gisim abdi nu urang pada lumampah. Mangga. Ayo Kang, mangga lumah. Ieu teh sugan jeung sugan mudah-mudahan sing jadi urang saarea da dinten teu oge isu mah geus nyebar yen leuweung Amr teh leuweung angker leuweung gonggong simagonggong tapi nyontok kejadian balik sigala-gala mudah-mudahan we kaula aya di keselamatan kurta lanceuk kaula mudah-mudahan pangeran mah muarek nangeui ti bongkokna sagarupi oge sing keyeung we insyaallah manjada wajada mun keyeung tangtos parangga nuhun ka ulah tebih ti kula Kakang Semar mangga naon deui nu Kakang Bima nepi ka dengan pesan pisan ka kaula padahal mah kaula ge bakal bisa ngabantosan anu paha kaprayogaanana ih panginten sieun ngaberatkeun we urangna we sing husnudon kalayan urang bantos di sapukeunana sae Kang mangga panjang lalampahan Kang nu matak di ayeuna keneh doakeun Maha Kawasa sangkan sapa munuturan sapa nejati nekana cita-cita sing kahontal adu dipenta ku para Kurawa nyatana pikeun pitempat-eunana para Kurawa laras ayo Kang mangga punten nah kemana we aya naon deui nu pas ieu Nyen gara-gara dewa Kakang Semar kulat geuning si horeng urang teh bakal jauh perjalanan laras pergangan heula ka laras di ayeuna keneh Kakang Semar kudu diajar jumba kange
jeung hip hop Ya pada tekeram gitu. supados tekram salira teh Kakang Semprong. Si goblok. Bener banget. Kitu kelakuan teh. Kakolot. Heureuy Pak, heureuy. Teh cicing aya tempatna jurig sia. Punten Pak, pingkeun tong kitu wae kelakuan sia. Ih. Si mewahan. Si edan sia. Punten atuh Pak. Naon Lurak nenek tuh. Nah sia mati baheula oge kitu wae ka aing ayana. Bapak teh kos kana teh pika geuleun pika geuting lamun sia pamajikan aing geus diceret tiba lagi aya anu. Bapak, Tarik. kos geuleuh kabeh teh, geuleuh aing mati lahir keneh. Sia teh digubrak alam dunya rek dipayar teh sia teh dosa goblok. Bapak. Setan. Curi sia. Karma Paingan geuleuh tina arti setan. Aduh, ampun, aing. Bener kontan langsung durakati kolot leuy. Ampun. Buru-buru siapot lan, buru-buru. Siapkan.